Kemana Gi? Ulin. Ih, ulin bae. Lain itu tuh. Sanya Gi. Lain hayam para bantu. Aing Lu lu. hampura. Sugan teh lain asi agi. Oh. Ki bajang nya nu hade amangna. Si Agi masuk ieu pok-pok. Baung ieu tuh. Teuing sarwana jeung kami. Puguk. Cenah bade kemana Gi? Karep tak karep. Kapayuna. Oh. Ampureun nya cenah ke lagi na cenah Hade ka. bae nya. Mohon siap. Hati-hati. Ah. Dinya sok aya ieu. Ngeri. Jadi sok aya begalnya. Nya. Hati-hati bae bismillah heula. Nya ayo. Ayo abung nya. Ya Allah, aing teh nu aing rasa amat nya aing nyampe diusir. Padahal mata pirang ngajual dapur dong sabelah. Pelaksa ka aing teh buahan-buahan. Gagal panen sigana ieu mah. Kunaon dia teh mamawa game ulan kitu. Aing diusir. Ai kitu kunaon dia. Tapi ra aing masalahna ngajual dapur dong sabelah. Masalah kitu dia mah nya naon jeung ngajualan dapur segala macam. Aing tuh buka duit jeung ieu biasa. Nya budak kuari macam-macam bae pan sai. Terus aing nangan tempat ngungsi heula nya. Halus pada dah kali itu geus dang edan teh dia. Turun ge. Sabar gua. Lereng yo. Tulirna nih, tulir kunaon? Kahirupan. Kumaha geus kieu ge. Kumaha deui kahirupan ieu? Geus kieu bae nganggur. Teu Boga pegawai ginjal jelema yo. Lu aing. Ke duit yo. Weh, ulah kitu. Pan di dieu mah sok sarepi. Kan jelema ieu di dieu sok ngaramat bae ka ditu nya. Jangan dieu bae. Mending ngabegal bae urang. Dul dia rasa amat ngabegal. Geus eta mah. Saya inget omongan kakak dia tadi nu hade cina ulin. Ah, saya teh ieu. Oh, ulah kitu dorang ka dia kan Henteu kakak. hayu jeung aing tong jawab. Terus motor aing kumaha? Meng kareuyeun bae hayu. Motor butut ieu. Bisi kureungit teh mah. Nah, ini kurungit moal nyirin bareng kurungit. Kumanya? Burung dekaroyekeun mah. Ayo. Kang iya ngabegal nu budak kitu. Heeh, ting ke. Anu ngalewat bang begal. Ayo siap. Ayo. Engke kalungkeun bae heula. Aman moal di dieu. Aman. Atuh lain urang rek ngabegal ka begal teh. Jangan ngomong gitu. Ini bener ya aman moal. Mau jahe geus we aman. Njab ayo aman. Kumaha aing bisi pangikolot aing pernah banget urang kieu bae. Gampang make aksesoris. Aduh kudu ajirian ya. Atuh gampang aya di aing tuh. Aya. Aya. Mana? Tenang bae aya. Oke siap. Kapan ki moal kanyawan ya? Atuh deurus dah kieu aman. Teuing daripada orang teu meunang. Beja hayu teh. Aduh, aing ya Allah, aing emang Cindy menang karma ya. Ngajualan dapur indung. Kumaha nya? Wih, jual. Tersainya. Kunci aya diam heh. Beuh, aing geus lah pake bag we. Kek. Bising kapanggih yang kuno bogana aksesorisan lah poing lah. A few moments later. Nah, pan lamun kieu mal kaciri kuno bogana nya. Nah, lumayan. Bagus eta mah produkna. Ih, variasi ge. Ya. Turun. Turun. Anan. Aing dia sih yo. Ngan dia. Lain nek nani maksudna ngeureun. Ngebegal dia aing mah Motor enak. aing. Yang motor. Ulah ieu motor aing. Bapak cina Geus Enggak, aing dicopot. kunci mah. Geus aman tenang bae. Awas dia. As Dia maju. Mabur ka dieu. ulah bor nah maju presin anu kieu gua ulah daan beres ha. udah mat Bren Barang dia tah. Barang dia tah.
Haru aing geus mah diusir, aing motor menang manggih dibegal. Tapi bodo amat aing. Lain motor aing ge motor batur aing menang manggih. Ya, berhasil Berhasil urang lagi. Aing jeung anu kita. Kek. Di motor asa-asa aing mah. Sasana dia. Ih, bolong ya urut mau parawan ya. Ayo, lain ku itu teh nya. Hah? Bolong yuk. Ih, lain parawan mau indung kot aing ya. Naon? Bolong. Gelap. Gila, kau yang ditambal. Usah ya, jangan aing merengge. Tadi kunci aku dia ditunda di mana? Aduh, heuyan poho di motorna ku aing. Kayak dicokot. Ini motor dia mah Itu nya. nano ditutupan coba dulu. Naon? Iya. Motor dia lain. Nya motor dia ieu Ini lain. bangsat motor aing ieu ge. Aing kita diulah ditunda di leuweung ge. Atuh kumaha deui teh ditunda leungna. Atuh bawa bae padahal mah geus dia mah menye. Golongan Aduh, benang deui ku gagal urang. bejo. Aing. Aing gagal gua.